Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yakunu sareng aya naon al istizanu menta idin salasa marratin eta tilu pirang-pirang balikan. Wafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis idasta'dana ahadukum salasan ari lapad idasta'dana ahadukum salasan idasta'dana di mana-mana menta idin saha ahadukum salah saurang ti antara aranjeun salasan kalawan tilu kali falam yu'dan tuluy henteu diidinan saha lahu itu ahad palayarji mangka kudu balik itu ahad. Wa iza qila sareng di mana-mana diucapkeun laka pikeun anjeun man eta saha anta ari anjeun auman atawa eta saha bil babi anu aya dina panto pa ajib mangka kudu ngajawab anjeun musorrihan bari anu ngajelaskeun bismika kana ngaran anjeun. Wala takul sareng ulah ngucapkeun anjeun ana kana lapad ana au sodikuka atawa sodikuka ana kuring au sodikuka atawa babaturan anjeun au ba'dul muhibbina atawa sapalih pirang-pirang anu mika cinta au ma atawa perkara asbaha anu nyarupaan ieu ma zalika kana itu mazkur illa iza kana kecuali di mana-mana aya saha sohibul baiti anu ngabogaan imah ya'rifu eta nyaho itu sohib ka anjeun bisautika kana suara anjeun fala ba'sa mangka henteu nanaon idzan dina nalikana kitu. Papil hadisil mi'raji mangka eta tetep dina hadis mi'raj lammas tabtaha nalika menta buka saha Jibrilu malaikat Jibril as-sama ka langit kila dicarioskeun lahu pikeun Jibril man eta saha hadza ari ieu qala mangka ngawaler saha Jibril wa qala sareng nyarios saha Jabirun radhiyallahu anhu ata itu sumping kuring an-nabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama pada koktu tuluy ngetrok kuring albaba kana panto faqala teras nyarios Nabi man eta saha hadza ari ieu fakultu teras nyarios kuring ana ari ieu eta kuring faqala mangka nyarios Nabi ana kana lapad ana Ka'annahu kaya Kangjeng Nabi teh karihaha eta ngewa Nabi kana itu kalimah ana wadaqo sareng ngetrok saha rojulun hiji lalaki albaba kana panto ala ahadil ulama ka salah sahiji pirang-pirang ulama faqala teras nyarios itu ahadul ulama man eta saha qala nyarios ieu rajul ana ari ieu eta kuring faqala teras nyarios saal alimu anu ulama la a'rifu henteu terang kuring ahadan ka salah saurang min ikhwanina ti pirang-pirang dulur kami ismuhu ari ngaranna itu ahad teh ana eta ana. Wa iza qila sareng di mana-mana dicarioskeun laka pikeun anjeun inna sohibal baiti sayaktosna anu ngabogahan imah teh ghairul maujudi eta anu henteu aya fala tagdob mangka ulah bendu anjeun wala tusia sareng ulah goreng anjeun azonna kana sangka bi annahu kana sayaktosna itu sohib la yuhibbu eta henteu mikarasep itu sohib muqabalataka kana nyang hareupan anjeun. Faqad qala ta'ala
nyata ngadauh Allah Ta'ala wa in qila lakum murji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Wa in qila sareng lamun dicarioskeun lakum pikeun aranjeun irji'u kudu baralik aranjeun kabeh farji'u mangka kudu balik aranjeun kabeh wa ari itu raj'u azka eta leuwih bersih lakum pikeun aranjeun wallahu sareng ari Allah bima kana perkara ta'maluna anu migawe aranjeun kabeh alimun eta anu maha uninga. Wal usratul wahidatu sareng ari keluarga anu sahiji allati anu tukimu ngadeg ieu usroh pi baitin wahidin di hiji imah qad yahtassu eta nyata nang ngakhususkeun itu usroh qad yahtassu eta nyata geus ngakhususkeun atawa nangtukeun sakulun saban-saban sahiji minhum ti itu usroh bi ghurfatin khossatin kana kamar anu khusus payajibu mangka wajib naon al istidzanu minta idin aidon deui fala yaftahu mangka ulah muka saha ahadun salah saurang gurpatal akhari kana kamar anu sejen illa biidnin kecuali aya idin minhu ti itu akhor walau kana sanajan bukti itu akhor teh akraban nasi eta pangdeukeutna manusia ilaihi ka itu akhor ka abihi saperti bapakna akhor wa ummihi sareng ibuna akhor wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis sa'ala rajulun ari lapad sa'ala rajulun sa'ala naroskeun saha rajulun hiji lalaki annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyarios itu rajul astadzinu nah menta idin kuring ala ummi ka ibu kuring faqala mangka nyarios Kangjeng Nabi naam sumuhun faqala teras nyarios saha ar-rajulu itu lalaki ini sayaktosna kuring maaha eta tetep sarta ummi pi baitin di hiji imah faqala mangka nyarios Kangjeng Nabi istadzin kudu minta idin anjeun alaiha ka itu ummi faqala teras nyarios itu rajul ini sayaktosna kuring khadimuha eta anu ngaladen ka itu ummi faqala teras nyarios saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istadzin kudu minta idin anjeun alaiha ka itu ummi atuhibbu nahami karesep anjeun taroha kana ningali anjeun ka ummi uryanatan barina anu tataranyang qala nyarios itu rajul la henteu qala nyarios Nabi pastadzin mangka kudu minta idin anjeun aliha ka itu ummi